Udah siram. Pokok. Hey guys, jadi tepang deh ya di YouTubers ya. Nyojot. Nah, ieu etang-etang ngisi waktu anu kosong da kosong terus nya gua main. Ieu mah da kayaknya break syukur henteu kedah. Ya nya kada pamulot lagu Wangsit Siliwangi ti Ibu Titin, apa Ibu Titin? Berang parami eta parata. Ya nya ka Ibu Titin ah. Kiwari gesku melar putra pajajaran anyar nu kamangsur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan nyuk galur cacankan Siliwangi keur pananggehan wangsit pitutur bukakeun asma ulun wawangina kamansur saalam jagat kaumansur baheula kacapangan zaman ngadeg galupakuan nu kamansur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan Gusti asma warisan Siliwangi Ginanjar sengit nyampuang kamansur heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan tentrem ayem adem ayem bingung sanes eta kang deui anu disejak kedalisan mupulasan tali asih kang deni deui ranggeui pasini saruntuy lengka saucap harepan urang tuaan sanes eta nyeng titin aya neng titin anu disejak kedalisan mupulasan tali asih
bahasa sok Inggris ku paribasa imutmu manis sok Inggris mawa pangluis lunggu imut andalemi Inggris nyang sarasa hati. Melar putra pajajaran nuka mansur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan galur cacadran Siliwangi kerpananggehan kapahlawanan jubakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi kerpananggehan bagelah kacapangan zaman ngadeg galur pakuan Siliwangi ginanjar sengit nyampuang kamangsur ayeuna di kondangan mupusti asma warisan Siliwangi ginanjar sengit nyampuang kamangsur. Dah sakit tuh we, yang ngetang-ngetang pakaulan lah namanya dina YouTubers. Tong hilap ya di subraknya. Bye. Waalaikumsalam. Kawas.